begitu Syekh Nawawi masantren begitu Syekh Nawawi masantren ka Mekah nu pertama kemudian kapanggih jeung ngaran guruna itu ngaran guruna nu di Mekah nu pertama datang ka ditu teh kumaha Aslawi urang Yaman begitu kadinya teh keur kabingungan nyana bingung guruna kemudian Syekh Nawawi depan kadinya ngabersihan imah ngabersihan nyapu ngepel barang di deule di dinyana aya kebetan barang aya kebetan di dieu teu asep di deuleuan ku Syekh Nawawi keur ngarang kitu cek Syekh Nawawi barang di deuleu di hareupna jadi Sapinatun Naja keur ngarang Sapina kakarak menang saparapat teu diteruskeun isukna ngepel di dinya keneh menang saminggu ku Syekh Nawawi diperhatikeun teu maju Syekh Nawawi bebeja mama abdi ulah di teangannya bade teu aya heula di ka mana bangsa 40 poe abdi bade indi teu lah mama atuh ai naon kada keperluan mah teu naon mohon Syekh Nawawi padahal mah di kamar bae 40 penting teu kaluar ngarang Sapina. Karang punya Sapina 40 poe tah. Sapina ngarang Sapina. 40 poe. Beres. Diteuneun di mejanya na teu bebeja. Plek. Ngadoa heula peutingna tanpa abdi takabur, tanpa abdi sombong, abdi manulungan ka guru. Lantaran guru bangona kesulitan ieu ngarang kitab ieu Gusti ampura abdi ngabungahkeun kanu jadi guru bae abdi mah ieu teh mangnyieunkeun sanesna abdi ieu teh nang Gusti bade disangakeun di meja moal bebeja abdi mah ka guru abdi teudeun bae kadinya kitab isuk beres ngepel kabeh dideuleu ku guru ieu Sapina saha dibukaan ku guruna itu ku aing di karang teh hayang kos kieu yeuh. Deh. Dibulak-balik punya bener ieu kos kieu ka hayang teh yeuh. Guguraan banyak ieu lang saya. Nang saha nu ngaku kabeh. Ai tadi nu ngepel saha? Habib Rozak. Wah, teu percaya aing mah kanu beuki ngarokok kitu mah. Lantaran gitu naon ngaranna ditanyakeun teh nu ngaku nu ngepel tadi saha aya nu bebeja Nawawi Al-Bantani tidak ka dia panggil ieu buatan manehnya sanes teu ulah sanes henteu belum teu hae coba disumpah kulantaran disumpah ngaku hampura abdi lantaran abdi teh ningali mama ieu bangun dek ngarang datang kadinya teu maju-maju saminggu abdi mah sedekah bae ieu ka guru bagus ya ieu nu kubawa dek di karang teh kos kieu ieu masyaallah alhamdulillah mah dicium ku guru ulah cek mun cenah ulah dicium leungeun abdi mah henteu tetep bae guru nyium murid eueuh salah lantaran ieu luar biasa istimewana ieu nu dimaksud ku mama dari karangan Syekh Nawawi 40 poe 40 peuting ngarang Sapina. Urang ge pernah ka babaturan maksudna nulungan kanu saluhureun di deuleu ku urang teh anggeus. Isukna di deuleu teh anggeus, isukna deuleu teh anggeus. Tulungan ku urang. Di malam yang sunyi kutulis sepucuk surat ini. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Itu setan tamah. Aku ingin menjelaskan, menguraikan tentang isi kandungan kepadamu Sarwiti. Aduh, sebaikkan kanyana. Inang bisa ya. Alhamdulillah. Ya ini nulungan. Orang bisa nulungan sudah cinta. Kita gesarwa sudah kokene sih. Syekh Nawawi pohara jasa pak. Langsung ku guruna. Kita pindah masantrenna. Ieu mah lain nurukeun mama ceknyana. Dituduhkeun lah ngaji ka anu ke opat guruna Syekh Nawawi lah di Mekah. Keur carita kakarak datang
ka Mekah umur 15 baju ka umur 16 seperti kos gitu umur 15 tahun maju ka 16 tahun bisa ngarang sapidah 40 detik teu maksud ngarang nulungan guru ngapa sana ngadengen aing kunaon eta iya tahu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ukur coba maka ilmiah moal ka ukur atuh tama jalain Syekh Nawawi tama atuh dibere caang bae ku Gusti Allah kudrat Allah nempel tanpa hikmah ye da kumaha sakumaha Ki Holil Bangkalan ceurik saminggu deui ka pantat tadina debat jeung Syekh Nawawi pajar lain Syekh Nawawi padahal guru kan ka Syekh Nawawi pesana bisa mancala putra mancala putri saya debat LS Ki Holil saya debat LS Ki Holil saminggu deui pandek balik begitu nyana merenung aya teh saha nu ngelekeun aing aya nu ngabejan eta mah Nawawi atuh Nawawi mah guru kunaon dibawa ka dieu sebab nyana mah lain keur ngaji lain keur ngalaan cai lain keur di lapangan oh biasa kosu digawe Syekh Nawawi tapi lamun keur ngaji wah luar biasa jadi eta didebatkeun eleh Ki Holil Bangkalan teh atuh barang nyaho eta Nawawi diteangan ku nya mentah hampura teu kapangi-pangi saminggu deui bepet di teangan Kasib Ali Kasib Amir teu kapangi-pangi di teangan di Baitullah teu kapangi ngadoa ka Gusti Allah teu kapangi balik Ki Holil ceurik Ki Holil teh ngarasa izin jasa ieu non diskusi munazarah jeung guru ai urusan eleh nama lain masalah tapi munazarahna ieu waduh besi bendu guru jeung lain sebagainya saminggu ceurik bae terus di Bangkalan ceurik teu eureun-eureun nyahoeun Syekh Nawawi aduh murid aing ceurik Syekh Nawawi langsung ka Baitullah ngadoa leng hiber ka ditu ka Bangkalan dipeluk ku Syekh Nawawi geus Holil ulah boga pikiran ku kumaha kaula nyaho maneh teh keur sedih ceurik bae mentah hampura geus dihampura jeung sagala rupa ilmu amalkeun berangkat deui ka Mekah teu kudu make visa Masya Allah ku ari pisah harura rese jasa bisa kudu 150 juta dan lain sebagainya birokrasi negara na luar biasa kudu salin ngaran dan lain sebagainya Syekh Nawawi mah datang Masya Allah ukur coba make hikmah jeung sabab moal bisa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib nu mantak ente hayang pinter ente hayang hebat geus ulah nanaon tawajuh ka Gusti Allah ulah dahar-dahar saminggu siapkeun kuburan